Ari idul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing anyaan mun ngaku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna nu 20 mohalna nu jadi lawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib di Rasul opat nu mohal di Rasul nu jaizna hiji hungkul jumlah salapan nu nyusul jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji